gawe teh saharorean. Euy, aing apa aya nama? Mak. Ai bakalna geus disiapkeun can. Oh iya bah. Bah urang teh nya ieu teh beas geus teu boga uyah-uyah acan mecin eueuh geus sagala teu boga di mah teh kudu kumaha atuh ai urang. Kamari ge geus ngomong masalah kasbon ka si Abah. Heeh. Situgana poe ayeuna urang meunang ka si Abah rek kasbon gitu bari ngeureui rek gawe gitu. Ke bapak rek initnya gawenya. Jung bah sing hasil sing salamat gawe nanya sing hasil ayeuna urang geus teu boga nanaon pisan. Jung ayeuna didoakeun sing salamet sing hasil. Heuh doakeun we nya Abah susuganan meunang ayeuna kasbon ti si Abah heuh urang rek init gitu ayeuna gawe. Gara gawe euy. Nelpon lah ieu mah. Nah, itu teh diangkat-angkat jelema teh. Kan salah. Yo halo. Assalamualaikum. Oh nya acis to ka tampi ta can. Anu 2,5 juta kamari. Atos aing ieu kebon si kakek nebal kieu kaman pagawena ieu teh. Aduh, eta da sok bobogohan wae si kakekna lah. nya wios. Entong eta mah tong jadi perhetangan wios abdi mah masihan gitu. Nya masihan eta mah gitu. Ya siap gitu tah mah heueuh. Hei! Nah, saya teleponan wae. Nah, atuh Abah kumaha urang we, Abah mah unga-unga. Saya mah đang teleponan jeung awewe wae sia mah. Kan bada urusan urang ieu mah. Boga pagawean kitu mah yang bangkrut beneran sia mah. Oh, itu Abah arek bangkrut ek moal sabaraha teh da mah hak urang lain hak Abah. Pikirkeun rek naon atuh lain pikirkeun pamajikan, pikirkeun heula pamajikan sia teh. Bae, pamajikan mah Abah nu penting mah kieu, tah pamajikan dibere nu kieu karang dong. Lain ke pintu aing bener kebajakan si Agus sampe ngaliwat ka dieu. Teu nguruskeun si Agus urang mah. Astagfirullah di mah sia mah. Ya kitu aki-aki teh mah ngarcokeun jeung unggal nelpon aya manehanana wae pangacau nu kitu patut teh. Jor teangan si Agus aya keur nelpon ah. Aing ngajakan si Agus ban sirnis sia teh kayu si sirnis sia teh kayu teh. Ini si Abah teh nuduhkeun teh kebon teh atuh nu ieu. Ieu nya ieu. Ciga-ciga itu pamulih teh nu aya kebon suukan tadi belah dia. Oh, siap lah tenang we pokona mah tong make gimir lah. Tenang we pokona mah tong eta. Hei, gaya teh teleponan. Tong jeung anak buah nu kamari ieu aing nyaho nya. Bisnis mah. Waduh sia mah aing bisnis. Teu percaya ka sia mah. Atuh da bisnis urang ngapan pembisnis ongkoh urang mah. Lain jeung nu kamari ieu pengunjung na wewe itu. Mun masuk model. Aing teu percaya sia. Lain urang mah. Nah, keukeuh. Keur naon atuh dia? Lain urang teh geus kadigera diuk di tah. Aya naon? Aya piceuna. Heeh. Si Abah teh pagawe urang. Heeh. Nah si Abah kumaha carana tongana mah supaya dipecat ku haji. Ya dibere ku aing 1 juta. DP mah misi kege sore cokot ka 500.000. Kayak di mana sih Abah dipecat? Dilunasan ku urang bisa moal maneh. Duh aing ngarasa teu enak euy ku si Abah euy. Ngarasa teu enak. Lamun maneh ngarasa teu enak we insyaallah sia mah gablek duit. Eta oge nya pan urang teh meureun ka hijina ku ngagarangan ku kakolotan. Emang urang ge nyeri hate ku si Abah teh. Ku sabab kamari jabatan urang dicokot ku si Abah. Ngan urang teh mikir 2 kali anu mah geus insap urang teh ke. Nah, kieu cek urang mah sok. Da cek urang mah lan moal pira ngocok si Haji jadi tak kumaneh kocok supaya cara si Abah dipecat nu penting nama eta. Teu tega deh ka. Malah makin nyebut teu tega pas saya laki maneh maning encer kitu. Eta oge. Sok kumaha carana ku kocok DP-na cokot ayeuna keneh ge ka imah. Di mana si Abah dipecat dilunasan ku aing sia 1 juta. Nu bener. Make teu bener pokona sok ayeuna keneh oge. Mane janji ayeuna rek ngadepean heula ka urang. Di DP-an ku aing cokot. Lamun wadul ku aing rasakeun. Nah, pokona lamun wadul tong jadi gitu eta mah. Kitu onam manehnya kade sia. Ku aing janji maneh di cekel omongan maneh ku urang heuh. Nah, kitu bener-bener eta lalaki jantan kudu pemberani ulah paribasa insap nah. Heeh, kembalilah kumaha engke we akalna mah. Aing di eta ka Pak Hajina. Nah, gitu. Penting mah si Abahna pokoknya dipecat.
nyeri hate. Heeh, memang urang ge nyeri hate kitu ngan urang tadina kitu ngan aya maneh ngajak kerja sama mah urang hayu lah gitu. Heuh kembali urang arek ka kebon heula ka ditu. Da maneh meureunnya ti haji teh. Heeh. Nyeri hate, da maneh teh tadina kokolot jadi dipercaya si Abah nu dipercayakeun. Atuh urang leuwih nyeri hate, gawe si Abah geus tahun-tahun ayeuna gawe di batur mah tuh, sedengkeun urang kebon geus gararung. Heeh, kembali urang kerja sama ya pokona mah. Heeh, hayu lah. Siap pokona. Kembali urang arek ka kebon heula kitu nya di sisi Abah neangan heuh. Engke duit cokot ka imah. Siap lah, siap. Pokona di dawan. Ayo ke ah. Iya siap. Kade Gus ulah omong kosongnya Gus ya. Ulah omong kosong kade maneh euy. Tenang ke urusan mah aya duit. Eta pasti beres ku urang mah. Siap ke lah. Percayakeun Gus pokona mah kade euy. Heh, aing ngulikeun telepon angguran mah. Oh punten tadi paehan teh pan aya ieu aya taun jadi teu raoseun ka abdina kitu, mata ku abdi dipaehan heula gitu. Para nuju bobogohan kieu bisi kumaha lah bisi betus ka pamajikan abdi kitu pan jelema teh sami gitu. Aduh kemana si Agus deh teh? Berangki ya menisan datang ya teh waktuna ya bagawe. Kemana si Agus ya teh? Aduh, itu aki-aki datang mun teu ngat sia ka aing. Aduh, saya Agus teh di mana? Atuh barang-barang teh saya gawe teh. Pan urang loba kasibukan di imahna. Atuh pan gawe di ka aing sia teh gawe di aing nah mah ke barang-barang teh sia teh. Heuh, telat saeutik wajar ya. Abah oge sok telat nih geuning init. Astagfirullahaladzim, ari kasbonnya yang dicukupkeun sia teh. Ari gawe teu eceug sia teh. Make teu eceug pan urangnya init barang-barangnya init beureunan kitu tanggung jawab. Waktu jam sabaraha waktu ayeuna jam 8 deui sia teh waktu mantog sia teh teh. Make jam 8 jam nu Abah nu ngaco di nu ingat kerak jam 7 bah. Ngelawan kedunungan, gawe sia gawe. Rek bah. Gawe sia. Sia teh ngalawan teuing ke kedunungan teh. Lain ayeuna memeh gawe teh aya kopi eueuh jeung udud. Pan urang astagfirullah kanan wae sia mah. Gawe heula sih ngecek sok kumaha aing mah sok gawe sia gawe sia. Teu cenah kanan wae nya jigna teh. Astagfirullah di mata si Agus. Ba ari kasbon urang geus cair can nya asal lila ditunggu-tunggu teh. Ari gawe sia mah teu eceug ari kana maskot inget wae sia mah. Banget teh si Agus. Aing geus cair sia teh geus cair cawe si geuceug. Si geuceug gawe. Siap bos, semangat lamun kitu mah mun cair mah bos. Aduh eta si Agus mah cair mah terus bunga sia teh, mandi bunga sia teh. Oh semangat atuh bah, aing geus rek cair mah engke. Pokona mah masalah pagawean mah bah. Jeung uing mah tong salempang bah di gawean. Nah atuh si Agus mah dikemalikeun ka tengah-tengah ingan naon teh? Bos. Bos. Naon eta mah dikemalikeun ka dieu? Papan cai mah ngabalik ka ditu meureun. Meh geunah we cai langsung ka ditu ngeplas kitu. Astagfirullahaladzim, eueuh gunana ka dieu mah ka ditu tuh gunana tuh. Cai mah gunana ka ditu. Eueuh kemari ka dieu eueuh. Tuh ka ditu. Kan ka itu. Heuh arek dengkeun heula. Ai Abah mere beja henteu tadina. Sugan nyin kemari langsung ka ditu. Atau ka dieu henteu. Matak uing nyanyahoanan rek dilepaskeun ka ditu. Pan urang anu ngatakeun ge di dieu tah kudunungan teh tah ka dieu tah. Tah ngamarikeun ka dieu kudunungan oge. Eueuh jalur ka dieu, eueuh jalur ka dieu. Eta ngan atuh ngomong heula Gus. Saka malir cai teh lempengkeun ka ditu ulah make nu jalur ka tengah. Urang ngurus sorangan mah urang nu bertahan mana. Gawe dinya gawe. Kembali eta kitu. Ngomong. Tah jalurkeun langsung ka dieu. Tah kitu. Jalurkeun langsung. Kahayang teh ngomong ti barang mimiti ulah make jalur nu ka tengah langsung kene paratkeun ka sisi pan ieu mah teu ngomong nya urang ge meureun nyanyahoanan make jaluran tengah sok serba salah Abah mah ngalawan kadunungan sia teh ngalawan kadunungan lain ngalawan kadunungan mantak lamun mere tugas kudu pasti bah ka uing pan Abah mah meureun datangna sok beurang pan uing isuk-isuk pan mana we meureun kudu digawean ku uing meureun ayeuna teh di kamalir ka tengah meureun kena meureun goreng bah. Astagfirullahaladzim ngalawan kadunungan maneh teh. Moal dibere kasbon sia moal saja mereka rumah oge ngalawan kadunungan. Pada aing anu nyatat-nyatat gedage. Awas ya. Moal dibere kasbon moal aing mah. Ini banget eta aki-aki aya kesalahan aing saeutik oge. Masalah diutik-utik kana kasbon. Sia mengalawan ka pangurus. Moal di kasbon moal dibijelkeun ku aing moal sia. Moal dibere sia kasbon ku aing sia. Hor ari Abah kalah nyamung kana kasbon. Moal bah wingi moal ngalawan ka Abah, aya Abah bener-bener nyairkeun eta mah kasbon. Siap. Awas ya Abah ku aing. Tingalikeun we sia babalasna. Tuman teuing Bah
tadi orang papanggil si kakek Oh, kemana itu? di saung kita teleponan we jeung awewe. Astagfirullahaladzim, bener sih. Heeh, nyata. Itu benar ditanya ku urang teh. Eta teh, Heeh. kebon ni kagararung kitu pan enak mah teu kaurus. Tah, eta nya eta. Eta teh akibat eta teteleponan jeung awewe wae, Gus. Heeh, gitu. Heeh, nyata eta teh. Urang lain teh karunya ka manehanana euy. Nah. Taban hata sok hieun peak kayaknya. Heeh, kitu teh mah kembae da salah manehna meureunannya ku abah mah geus di papatahan. Geus ku abah di papatahan gitu. bener. Teu Kembae. asup. Heuh, kembae na kege meureun karasaeun ku manehna, Bah. Heeh, bener. Gitu. Teu asup, Gus euy. Pasti moal, Bah. Mau asup lah aja mah eta mah. Eta kurang kumaha kurang di papatahannya. Ayo we nganta telepon ning awewe. Heeh, ngan kade we abah sebagai pangurus Heuh. ulah nurutan seperti si kakek Wah, kade. moal atuh urang mamanya deui euy. Ah, Urang ge pan- boga pikiran boga anak pemajikan, urang ingat ke urang mah ka anak. Ayeuna boga anak pamajikan teh, Bah. Pan ku masalah pangkat kedudukan memerenan eueuh budak ngora eueuh kolot. Keke aya nafsu mah, Bah. Gitu. Moal urang mah sanajan ku Pak Haji ditaenkeun ka urangnya. Moal urang mah abong kena soal jadi pangurus cenah beureun. Moal urang moal, Gus moal urang mah. Kade we kitu ulah Moal. nurutan sampai cara si kakek kitu. Oh, moal balutan si kakek moal urang Gitu. mah. Awas. Lain, Awas. Bah. Hah? Ai masalah kasbon teh geus aya can? Cair, duit Cair. mah tenang, gawe sing ngeucerah gaya Oh, nama. siap, masalah- Duit geus aya, Gus. Aya. Kasabaraha maneh geus nginjemna? 300, Bah, butuhna oge. Kan di ACC na kur 100. Kur 100. Heeh. Kumahanya? Hah? Kumaha? Kumaha ya teh? Kan wing butuhna ge 300. Ai da beres 100 kudu kumaha? Kumaha tuh? Kan bae lah. Asal sing bener gawe nanya aya namanya. Heeh. Kurang rek tambahan Kita mah ku Abah. 200. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 300 nya. Heeh. Buat 300 saya. Heeh. Tah jadi 300 kurang ditambahan 200 nya. Heeh. Heeh, nuhun, Bah. Asal sing bener gawena, asal kurang ditudas-tuduh kudu daek nya. Siap. Sakitu we pokona mah. Heeh. Ulah kaberangan. Siap, Waktu siap. jam 7 kudu geus aya di dieu Siap. nya. Siap, lah, Sakitu we nya. Heeh. Oh iya. Tah. Tah, iya mah 100 nya Pak Hajinya. Heeh. Ya ditambahan ku Abah 200. Heeh. Tah, nya. Heeh. Benar. Kemarin ieu sabaraha poin 5 poin bernya. Heuh pokona mah. Gitu. Awas ulah janji nya kena kena gawe nya. Siap, Awas. siap. Lamun goreng gawena pasti eta jadi gede eta hutang. Heeh, kembali lah wing ayeuna mah tuhu lah kan jadi Abah gitu, rek kudu bener gawe gitu. Heuh tah kudu Hah? kitu. Iya, nuhun ya, banyak. Nuhun ya, Bah. Gunungan teh kudu kitu. Alhamdulillah si Abah teh jadi orang jadi tega rek ngancurkeun si Abah teh euy. Nuhun Abah ya Allah. Geus waktuna lohor balik balik ah. Anu gawe teh jadi tetega bener euy. Injem duit sakitu kajenting ditambahan ku urang mah alhamdulillah teh euy. Sing lancar we pokona mah gaweana di mana di urang tah manehanana ulah jadi aya gangguan pokona mah geus. Siapusan liwat teh aya nyaho keputusan anak teh sabutnya Gus, oke. Ya buat itu tadi. Oh pan ngadogan heula mahala suku nanaon di Kumaha euy eta teh tadi direncanakeun teh. tadi di mana itu? Di saung kita tadi ning kurang. Masalah si Abah. Heeh. Asa teu tega aya make euy bagur. Hah? Bagur aya teu tega deh kan. Alah, eta mah trik si Abah mah. Kabeh dituna mah pati euceung trik eta mah. Pan orang jadi hate teh jadi ketai gitu jadi manehna ayeuna urang kasbon pan kama butuh 300 alhamdulillah ku manehna di galang 200. Heeh, eta mah trik si Abah, coba kabeh hareupeunana eta geus taeun. Mah teu galak ka maneh sia teh nicak hulu. Aing ngabejaan sia teh bahan aing ke jeung maneh geus deukeut ka hiji babaturan. Jeung maneh geus sahuap sainum. Gitu teh Oh. mah gitu. Heeh, aya Nanti mah sok kumaha jadi bingung pan tong urang sok teh. lobating mikir, jadi jelema mah jadi sok eta, mikir jadi sok mentog lobating pikiran mah jelema mah. Cek urang mah mending eta. Ku aing di DP-an yeuh sia lah kararese teh 500.000 tah nu bieu 300 mah eueun haonan tah. Yeuh. Yeuh. Kararese loba mikir tah 2, 3, 4, 5 tah. Iya, Aing teh tega ke euy teu teh pan geus kolot di ka euy. geus tong sok loba wangkong, loba duit ka itu. Hitung ganti bapak urang teh ke Mana? itu. Alah, lobating mikir geus duit tah eta. Bingung heuh mangke lah Salah. urang dicokot aya namanya. Heeh, sok pokona mah engke di mana si Abah langsung dipecat, Heeh. datang deui ka ieu langsung dilunasan ku aing. Siap lah. Nuhun nya. Heeh. Ya. Nomor leeh, ku duit mah leeh, kakara kitu tadi. Si Abah dibere duit mah geuning heeh, heeh.
Kehet bos ya. Aduh, eleh ku duit mah nya euy. Aing dibere duit 500 hampura bah euy. Aduh aing mah. Lain teu tega bah euy doh.